Tiris kieu lah. Aja bener aja. Langsung hujan kieu mah tirisnya aja. Tinggali. Jelema kismin kena naon di warung kena naon geura coba. Euy enggak gawe pisannya ieu. Iya. Panggeng ngalawan tukang warung Ciga bahan nama. naronda. Sampeurkeun Minta jatah gitu. Sampeurkeun. Ah anjing mah bener yang dit oma teu ieu mah ulah sok omong-omongna ke bisi nepi ka dieu aya kompor jeung seuneuna anjir mah balik ulah tong sok ngomongna Insyaallah. Bismillah tabarakallah. Kena naon eta kaum duapa? Mun itu udud aya can sama euy. Cing aya udud teh lah ya aja poho tinggalin tadi di hotel geus udud. kadenge ku didinya ngomongna kumaha cek aing ge pusingkeun pek pelayanan kumaha teh malan hoream mah Kita we haji 10 kali umroh. Nah kitu mah umur. Lain ieu teh. Haji. Bila kowe titel umroh 10 kali ari udud teu kabeuli. Bener git aslina. Udud aing teh tadi di pentaan anjing tinggal sabatang deui. Alasanna teh kitu we. Tinggalin aja. Teu. Didinya masuk tara ceureuh. Kan tadi teh aing teh mere duit 1 juta. Wow. Keur meuli udud teu berani menta anjing saeutik sih teh. Balik. kadenge maneh omonganana Emang teu percaya aing mah saeutik oge 1 juta ceban paling oge teh malan baik. Ya hajinya abi menang ngaos kamari dauhan cek Pak Ustad. Sabenerna ngarokok di mata Ustad teh teu meunang. nah itu menang Tah bener pisan git. Mata apa haji tong mentaan rokok wae, tong ngarokok wae eureun ngarokok eureun. Geus. Teu balik didinya mah. Ustad mana bebeja kai dikepret ku aing ku duit 100 juta mah jadi menang. Git Ustad mana nu nyarek udud git? Ji tuman Ustad gitu mah kasih paham kepret ku mana ji ku duit mah. Kalau mau ku ambil kasih paham. Haji Sok. jamang den mah. sok bejaan kumaha tuman Haji nya teu usah di mana, teu usah sasaha. Di nu dauhan oge ngarokok di mata Ustad teh meunang teh naon cing. Perih ka depan pokoknya disalahkeun ulu di dieu. kumplit aing mah kumplit ya mah kompor aya seuneuna komo kopeah cia dia jadi gasna mantap uga aing mah mending oge Ada bener perihun.